warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Dulur barani sadayana di mana bae ayana. Alhamdulillah wa syukrulillah kayan agungna ka Gusti Nu Maha Suci. Cukang lantaran indung anu ngandung rama anu ngayuga. Kalayan dibahanan ku karunia na Allah Subhanahu wa taala. Dangat ayeuna sim kuring bingah nutaya papadana gitunya. Bingah amarwata suta, bingahna kagiri-giri, lir anu kalunturan nu kumadu karagaragan menyan bodas cek paribasana. Wirehing dangat tadi dina sonten waktu sim kuring ngadongeng nyibung sularang si leungli gitunya. Nampak iber di KPID wirehing sim kuring janten jawara pasang giri siaran bahasa Sunda bahasa Indung gitu. Dina laraga mielingna bahasa Indung kaping 21 Februari warasa 2022 ayeuna rupina kitu. Ku kituna sim kuring sanes agul ku payung butut nanging ieu mah ku ngaraos reus jeung bingahna gitu. Wirehing para atikan aranjeuna sadayana sim kuring janten jawara dina pasang giri siaran bahasa Sunda. Wabil khusus ieu jawara teh didugikeun wabil khusus pisan kapun guru Mang Barna almarhum gitu. Margi anjeunna sajabi teu ngadongeng sami kawa sim kuring siaran oge. Dibarani sami deh. Sajabina di radio FM di Lita deh. Oge ngaturkeun sewu nuhun ka Apih cucu salaku nu gaduh ieu radio, penanggung jawab radio. Teras kamu kawa akui guru bahasa Sunda di Yayasan Mekar Arum senior gitunya. Sareng kapun guru oge Abah Pit, oge kasadayana dulur. Gimana bae ayahna nu sok ngadangukeun radio barani sim kuring nuju siaran. Mudah-mudahan cing janten panyumanget kitu ieu mah. Tamina mah ka anak incu urang kapayuna. Tong era ku bahasa Sunda. Hayu urang. Naon namina junjung harkat martabat bahasa urang, bahasa Indung, bahasa Sunda. Dulu barani nu sarae mana. Hatur sewu nuhun kasadayan sok maranco dina YouTube-na, dina radio-na. Sim kuring teu tiasa males sakumaha mesti mung didoakeun we. Parantos nyabgrib, parantos ngalaik, ngomentaran, teras parantos sobar ngantosan terasana dongeng margi naskah nuju dikempelkeun ku sim kuring teh nya sobar bae kasadayana. Didoakeun mudah-mudahan cing kebek ku kabinga, sehat lahir, sehat batin. Dengeng panang tayungan Allah. Oge urang sadayana kagolongkeun janten jalmi-jalmi nu bagja di dunya bagja di akhirat. Dulur barani sewu nuhun kana peratosanana. Kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal hidayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.